Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkeun ngaran abdi Diasti Krisdiana ti 10 MIPA 2. Abdi na ieu arek nasihan tips atawa cara saker mutuskeun rantai penyebaran virus corona atawa COVID-19. COVID-19 berasal ti negara Cina, tepatna nyaeta ti kota Wuhan. Tips atau cara anu arek ku abdi pasehan, nah ieu aya 4 cara. Cara nu kahiji nyaeta ngumbah leungeun selama 20 atau 40 nepi ka 60 detik. Ngumbah leungeun berfungsi jeukeur ngabunuh virus atawa kuman anu aya di leungeun. Cara ieu sederhana tapi sangat efektif. Kadua, tuang kadaangan anu sehat seperti sayuran, endog, sareng daging. Cara ieu bisa ngajaga kesehatan tubuh urang sareng fisik urang sadaya. Nu katilu, ngajauhan tempat anu rame atawa anu seueur jalma. Sebab urang teu nyaho di tempat eta geus saha wae sareng baraha jalmi anu tos terinfeksi virus tempat eta. Langkah ieu berfungsi saker megatkeun rantai virus ieu. Nu kaopat, ngagunakeun masker lamun arek kaluar imah atawa lamun anjeun keur gering. Sebab masker berfungsi saker ngajaga sungut ti virus-virus anu arek asup atawa anu arek kaluar ti sungut. Sekian tips ti abdi, semoga bermanfaat jeung ngabantu.